Tang. Bakal benar. Ibrah oreng. Mana wong ganti sahang ganggu we. Ain anu ngari teh kala katibra. Ngaso heula ngareureupkeun ka capek. Heug keras sare. Raka mana karah tas di mana? Ah biasa nguruling dunia alias ngador. Tang. Kebeneran papanggih orang aya nu edek ditanyakeun ka dinya. Erek nanya ke naon? Cenah didinya nolak si Intan, bener eta? Iraha nolakna tuh pepanggil ge acan. Cenah ieu mah si gali. Si Neng Intan teh hayangan ka uing. Tapi urangna nya kitu wae. Kitu kumaha atuh? Nya kitu geus kanu sejen. Asaha? Nya teuing. Cih, tepugo ya. Nya masalahna urang kakara panggih. Can kungsi geureug. Jadi yakin rek ngudag-udag hatena can pasti dibanding nunggu si bebeja eusi hatena. Selera anu didinya robah tak ego nu didinya rongkah. Lain selera anu robah. Lain ego anu rongkah wong. Tapi hate anu ningkah Kumaha? nyeta padahal main nu datang tapi malah ngudag-ngudag kalangkang. Nya naha. Teuing da hese ngajabakeun soal rasa mah, tapi anggar da yakin urang mah eta teh pido jodohan urang. Nyaan yakin? Yakin. Mudah-mudahan keyakinan nu didinya sing dipanggihkeun jeung kenyataan. Mudah-mudahan no. Tapi nah mending serius gitu nanyana. Iya Tang, masalahna Neng Intan teh termasuk target operasional seorang David Ciwong. Apal meureun nu didinya? Awe mana nu bisa lompat dina jeratan asrama? Asmara seorang David Ciwong. Yakin kitu beunang? Duh, teu sopan ananya kitu. Aduh, jika teh keur gundah gulana kieu put. Naon? Li. Ngaminang kana mah kesemplek hate li. Aduh, nepi ka semplek kitu eta hate pedana ha. Timbir ting netena li. Jadi kalah katiko sewang. Karunya teh. Jadi ditampiknya. Ini li. Put, loba nu datang tuluy ngaleungit. Sababaraha jadi kenangan, nu lainna jadi pelajaran. Tapi kan hiji anu bakal jadi akhirna nyaeta perjalanan. Tah perjalanan eta anu bakal jadi masa diri pribadi urang. Geus, ayeuna mah leungitkeun beban, tenangkeun pikiran, tarimakeun kenyataan. Kade poho jaga kesehatan.
loba nu asup ucing ini mah. Asup kucing cenah. Baik. Urang kudu kumaha ayeuna ka hareupna? Niat sorangan kumaha? Lamun erek indit tuluy ninggalkeun nya indit. Ulah ngalieu komo balik deui. Tapi lamun niatna erek maju nya pajuan. Kumaha di dinya niat jeung hareupana ayeuna? Nya keur ayeuna mah lih. Harapan urang mah sederhana. Bisa sare tepat waktu jeung hudang bisa leuwih tenang. Ngahelas kalengitan orejat seseblakan iya kewel kaku bolong lamunan ngarep sakrimi ngarep anjeun datang tiap detik kan tanya di mana anjeun. Intan terang teu hiji hal anu paling susah dibalakakeun. Naon kitu? Hiji hal anu paling susah dibalakakeun nyaeta balaka perihal rasa sono, rasanya komodi rasa bogoh. Leres eta teh? Leres pisan sabab aciwong mah teu biasa mimitian balaka perihal rasa ka hiji istri. Ai biasana? Nya biasana para istri, para gadis, perawan nusok balaka ti payun. Aya aciwong mah tara biasa naksir, nusok ditaksir. Oh, hebat atunya. Hal biasa keur aciwong mah tapi kumaha? Tapi khusus kanggo Neng Intan, aciwong memutar 180 derajat kebiasaan aciwong sareng nurunkeun gengsi sahanap-hanapna demi cinta aciwong ka Neng Intan. Berharap Neng Intan sedia narima. Atuh kala kaseuri. Aciwong dangkeun nya. Abi ge sami sareng aciwong. Sami kumaha? Pun sami keur abi ge hal anu paling sulit jujur atanapi balaka teh nyaeta perihal rasa. Kami aciwong mah perihal rasa kasono sareng rasa bogoh. Tah, kanggo diri abi mah anu sulit dibalakakeun teh perihal nolak rasa kasono sareng kabogoh aciwong. Ngartos? Punten aciwong, kami rasa balaka abi teu genah kana manah. Kedah naon? Neng Intan leuwih ngarepkeun si Dotang. Sanes kitu. Terus Beh aciwong teu kedah repot-repot memutar 180 derajat kebiasaan aciwong. Teu kedah repot-repot nurunkeun gengsina aciwong. pandemi Neng Intan. Aciwong, hirup mah sakamampuna diri, ulah kasiksa ku gengsi. Ukurkeun ka kujur, ulah loba ngukurkeun ka batur, beh teu kedah karerepot. Neng Intan terang teu pelihara rasa anu rasa
paling sisa dibalakakeun teh soal rasa, soal rosono. Lain ego anu rongkah. Lain ego anu ring. Selera nu didinya robah, tak ego nu didinya robah. Selera nu didinya robah, tak ego maneh nu rong. Salah monyong.